so much motherfucking design on right now. Burn it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, ulajan patepang deui sareng simkuring nyaeta Nonon Tasya dina warta Sunda anu bari didongikeun ku simkuring. Longsor anu lumangsang di Desa Cibenda, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat nyebabkeun puluhan imah rusak kulantaran terjang material longsor. Di Kampung Cibenda Tonggo, Jumaah 3 Januari, katembong imah-imah nu aya di deket gawir kaurug ku taneuh. Aya 30 imah anu kaurug ku taneuh. Aya oge sababaraha imah anu masih keneh alus, aya oge anu ukur katempona hareupna hungkul. Cek salah sahiji warga Sandi umurna 30 tahun. Sandi nyebatkeun longsor anu lumangsung kejadian dina poe Rebo samemehna longsor dimimitian kulini di sekitaran jam 4. Ari mimiti kejadian mah bini samemehna mah jam 4. Terus tanah eta mimiti teh jam 5 saenggeus abdi salat subuh. Terus tanah langsung ambrol ngurug imah-imah nu aya di dieu, carita Sandi. Kiwari sakabeh warga oge ngungsi ka imah-imah tetangga jeung dulurna nu aya di sekitaran kampung. Kulantaran imahna ruksak, warga oge ngaku sieun aya longsor susulan. Pamirsa, sakitu anu pikahatur wilujeng patepang deui dina wartos-wartos anu bakal diongkap abdi Nonon Tasya. Amit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.